Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Salasa kaping 14 Oktober 2025 masih dina suratun Nahil ayat ke 84 na. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma jeung kudu inget anjeun kabeh. Wa yauma dina poean nab'asu kami ngabangkitkeun kabeh jelema nu maot dibangkitkeun ku Allah sadayana sadunya ieu min kulli umatin ti saban-saban umat syahidan aya saurang saksi aya nyaksian sadayana oge silih saksikeun summa tulu layu danu lil ladina kafaru teu aya izin pikeun jama-jama kafaru anu kafir cumarios teu aya izin minta maaf teu aya izin atanapi naon bae teu aya izin ngahuleng narima kana hisaban walahum jeung teu aya pikeun jama-jama nu kafir yusta tabuna kana dibere maaf saeutik ogenan sabab ayeuna maranehanana lamun rek minta maaf mah keur di dunya kembali kepada jalan yang benar tapi engke mah teu aya maaf bagi dirinya gitu. Saterasna wa idza ra'a jeung di mana-mana ningali saha alladzina zalamu jalma-jalma dolim engke mah di akhirat mah tingali itu teh jalma dolim itu kafir itu musyrik katingali al azaba anu teu eureun-eureun jelema dolim teh disiksa dolim kana dirina dolim ka rakyatna dolim ka pamajikanana dolim kana sesembahanana pokona jalma dolamu ulah al azaba disiksa nu teu eureun fala yukhaffafu jeung henteu aya karinganan saeutik oge pikeun jalma-jalma dolim anhum ti ieu maranehanana walahum jeung teu aya pikeun itu jalma-jalma yungzaruna ingtidar atau ditangguhkeun saeutik oge teu ditanya-tanya acan langsung gebrus disiksa wa idza ra'a jeung di mana-mana ningali alladzina asyraku jalma-jalma nu musyrik ka Allah engko nyembah ka Allah tapi percaya kana sajen nyembah kana tapekong nyembah kana berhala nyembah kana sajen selain ti kekuatan Allah boga kepercayaan kekuatan nu sajen syuraka uhum nyata pamusyrikan nama pas pamusyrikanana itu jama-jama nyararita tapekong teh di akhirat teh qalu bari pok nyarita itu pamusyrikanana itu Krishna itu naon baena anu dijieun pamusyrikan Rabbana duh pangeran abdi haulai tah ieu abdi teh suraka una anu sok dipusyrik-musyrikeun ku sadayana alladzina kunna nyaeta jama-jama anu bukti nad'u min dunik anu ibadah anu ngadoana min dunik salianti ka anjeun ya Allah ceuk eta tapekong ceuk eta berhala fa'alqau maka disanghareupeun ilaihim itu jama-jama qaulan kana ucapan innakum sa'nyana anjeun kabeh keur di dunya laka dibuntang tuna kajabat jama-jama nu bararahong bohong naha maka nyembah kasalian teh Allah bohong naha maka percaya kana sihir jeung sajabana anu eta teh kan teu diridhoan ku Allah bohong sagala oge di dunya lamun nyembah salianti ka Allah subhanahu wa ta'ala kana seuneu diacos-acos bohong eta lain sembahan ieu eta mah musyrik ka Allah subhanahu wa ta'ala wal qau jeung disahareupkeun didugikeun illallahi ka Gusti Allah yauma idin dina poe eta assalama berserah diri itu udah berserah diri guys di akhirat mah abdi berserah diri percaya ke Allah abdi hoyong jadi Islam jantan teh aya hartos na engke mah tos di akhirat mah ayeuna bade salama berserah diri mah bade rebet Islam mah bade jadi mualaf mah ayeuna mengpengkeur di dunya wa dhalla jeung hilang kesesatan teh engke mah di yaumil akhirat mah sesat teh hilang sabab katingali kebenaran ya teh jadi
kesesatan teh hilang. Anhum ti itu jama-jama dolim, ti itu jama-jama musyrik. Maka nu tina naon perkara kanu anu bukti yaftaruna dijijieunkeun ku itu jama-jama. Nyeun itu nyeun ieu nyeun sesembahan salian teh Allah tuluy disembah eta teh yaftaruna jieun sesembahan nu dijijieunkeun ku jelema tuluy disembah tah engke mah di akhirat mah manehana teh yakin yen eta teh kebohongan yen eta teh kesesatan sabab engke di akhirat mah wadolla teu aya kesesatan anhum ti manehna maka anu yaftarun tina naon perkara anu kumanehna dijijieunkeun jijijieunnan. Jadi insyaallah mumpung keur di dunia kembali kepada jalan yang benar ulah hayang katipu kasamaran tinggal ku hal-hal anu kinten-kinten matak musyrik ka Allah ku hal-hal anu kinten-kinten matak ngaberatkeun di yaumil akhir engke jadi pamusyrikan urang sadayana. Sakalimah dua kalimah mugi aya manfaatna. Barakallahu li wa lakum. Shadaqallahul adzim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.